Punten mak. Buna, arek ka mana? Kumaha kabarna? Mangkat gawe mak. Sae mak kabar mah. Nya atuh sing digampangkeun gawena, dilancarkeun rezekina. Amin. Amin. Nya mak hatur nuhun. Aya naon nya mak tumben nanya-nanya, biasa nage ngesalkeun. Teu nanaon, punjang bunda anak batur, tapi kumaha geus dianggap anak sorangan. Nya atuh mak hatur nuhun kitu mah. Buna pamit mak bisi telat. Keung heula. Aya naon deui mak? Cik atuh minjem heula 100 mah. Pantas wae bager. Ieu mah aya 100 mah. Nuhun nya, mun emang geus boga duit digantian. Tapi mun bisa mah ikhlaskeun weh. Nya mak sok teu kudu digantian. Kelas mere jeung emak. Mun kitu mah tambah atuh 50 deui. Teu aya mak, geus we sakitu. Maneh kan arek gawe, sok geura init bisi telat. Nya mak punten. Enggak. Ngopi jeung dangdut budang molor, kelek bong calana kolor, seseurian jiga nu error, mesin horeng nonton bodor, bodor lah hampang tapi pika serius, sok we tonton di kamere, putus nonton pasti embuk heuleuh, tapi mere.